ngalilakeun calik antara dua sujud teu kenging. Teu kenging sote lamun urangna eueuh pagawean. Lamun aya zikir anu maksur mah, zikir nu maksur teh bacaan anu kawarid sapertikeun Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ari kitu mah masih nglila oge mangga nya. Ngan lamun ieu mah eueuh teu macan naon cicing we capek contona teh. Maka batolat salatna teh batal. Urang mah insyaallah nya boro-boro dilila-lila kubu hayang geuwat-geuwat beres nya. Alus berarti nya diterehkeun teh. Teras wala yuktabaru lisihatihi kaunuhu ba'da raf'i yadaihi ba'da sajdati. Wala yuktabaru sareng teu diitung lisihatihi kana sahna julus naon kaunuhu buktina itu julus ba'da raf'i yadaihi dina sabada ngangkatkeun dua leungeun ba'da sajdati dina sabada sujud. Falau fa'ala maka lamun migawe jalma anu salat kana itu julus ma'awadiha sarta nendena itu yadai alal ardi kana bumi teh ieu tempat sujud soha tah sah itu pagawean. Teu diitung teu direken lisihatihi kana sahna julus naon kaunuhu buktina itu julus teh ba'da raf'i yadaihi dina sabada ngangkat dua leungeunna musolli ba'da sajdati. Teu diitung pikeun sahna kaunuhu ba'da raf'i yadaihi. Kieu atunya. Orang matara ieu teh Allahu Akbar sujudnya. Tuluy Allahu Akbar. Si leungeunna teu diangkat, di dieu keneh, tapi da urang moal nepi nya. Kajaba anu bongkok meureun kieu nya. Urang kan sujud biasana si pandangan teh lamun diuk mah pindah ka dieu ya natuur. Natuur pindah. Tah ieu mah di dieu keneh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tak ari urang mah tara ieu kitu mah nya. Masing puluh-puluh nu bongkok ge anger sok diangkat ka dieu. Tah kitu teh henteu ngaruh ieu mah tambahan bisi sok aya anu si leungeunna teh teu diangkat ka luhur. Kumaha teh nya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tah capek dikadiekeun mah cenah nyeri iga cenah teh. Nah, kayak kahanap deui teu ngaruh. Ta eta dina diuk antara dua sujud. Falau fa'alahu ma'awadiha alal ardi soha. Sanajan dina buktina teu diangkat eta teh diitungna sah nya. Ngan ulah ngahajakeun mah urang mah masih kene kuat. Allahu Akbar. Hayang aneh da meunang ieu Allahu Akbar barina ge hese nya. Kamu ari bari kulihat mah Allahu Akbar. Teu kenging nya. Salagi masih kene kuat. Ngan lamun ari geus teu kuat mah jangaranna ge teu kuat nya. Mangga-mangga wae eta mah. Eta diuk antara dua sujud. Salajengna asani asyara atumaninatu fihi ay fil julusi fa aqalluha bi qadri subhanallahi wa akmaluha ayatiya bima warada fihi min qauli rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Nah, cengkat antara dua sujud ari tadi mah ulah dililakeun teuing ulah ari ulang-ulang mah tereh teuing oge ulah tereh teuing teh sapertikeun kumaha eung. Oh, tingali ka dieu bisi gagal paham. Nu dimaksud tereh teuing teh di urang mah salat pangterehna teh tarawih berarti nya. Tarawih di imah sorangan, di masjid masuk lila cenah.
di imah sorangan Allahu akbar Allahu akbar tah diuk ieu teh kan ari babacaanana mah sunatnya anu jadi rukun mah calikna sanajan ngabetem Allahu akbar teu babacaanana naon jadi eta teh ngan diuk antara dua sujud teh kudu aya cicing heula teu kenging kieu Allahu akbar can ge anceg Allah tah jadi can cicing ieu mah nya kakara ka luhur langsung gas deui Allahu akbar utama nama di makmumnya makmum kan istilahna udag-udagan nya lamun berjamaah berarti Allahu akbar kakara ge ka dieu imam teh geus Allahu akbar langsung we dikieukeun deui Allahu akbar ieu tah eta teh kenging tapi minimal liren heula sakedap nya liren heula sakedap imam ada geus liren ti heula ngan makmum ieu kakara centat Allahu akbar tah teu aya jaraknya tapi kudu aya jarak sakumaha pangsa kedeung-sakedeungna tadi dieu fa aqalluha biqadri subhanallah saukuran maca subhanallah kumaha subhanallahna kumaha bacaanana lamun bacaanana gancang berarti subhanallah lagi gancang subhanallah berarti ki Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah tah sakitu nya neme sujud deui kitu nya kisaran setengah detiknya subhanallah teh lain dibaca subhanallahna tapi jarak waktuna saukuran maca subhanallah sujud Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar tah eta teh aya cicingnya anu teu kenging mah dugikakeun teu aya jarak imam teh Allahu akbar urang kakara ge kieu Allahu akbar nyod nah eta mah kan teu aya cicingan ya tapi kudu aya cicingan sanajan satengah detik lamun rek di detik teh mah saukuran maca subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah dina hate teh subhanallah tah supaya naon supaya aya tumaninah ari tumaninah teh cicing sabada usik pangsaeutikna teh saukuran maca subhanallah lamun salat tarawih mah kisaran setengah detik moal meureun setengah detik oge nya nu penting aya cicing wa akmaluha ngan ari sampurna nama aya tiya bima warodapihi ari sampurna nama aya bacaan anu kawarid nu tadi teh Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni tah dina maca wa'fu'anni mah aya nu sok ngangge aya nu tara aya nu sok dugi ka wa'afini aya nu sok dilajengkeun kana wa'fu'anni kumaha diajarkeunana we urang mah dugi ka wa'fu'anni ya tah mangga eta anu sampurnana ngan lamun urang berjamaah komodina taraweh kakara ge Rabbik firli Allahu akbar moal kaburu nya moal kaburu dugi ka wa'fu'anni eta mah kudu sorangan daek teu daek